Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dieu, urang narasikeun hanca dongeng anu katunda. Kalayan ngabantun jajara carios Jaka Sagara si anak laut. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng anu basajan, malah mandar janten hiburan. Kabaraya anu satia manco kandongeng Mang di mana we ayana. Mugi asadayana aya dina kasehatan lahir sindarangan batin dilalancarekeun sagarupinanya. Tong hila piroh jong ditaroelan tombol subscribe. Atuh Mang oge nganuhunkeun tanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita Jaka Sagara si anak laut. Sok kaparayun sadayana. Beral wae tiruanan tela lembang ngajug ka sisi leuweung belah wetan. Teu kacaturikeun di jalana geus tarepi ka dieu kanu dituju. Kasampak di sisi leuweung teh si Jaka jeung Mang Utun keur nyasewe dari yuk dihandapkeun tangkal caringin. Itu nu ngaran si Jaka Sagara teh anu pakulitana bule. Enya teh salah nini. Eta pisan jalemana teh. Si Nini maranti lah cuy ngacorelat ngegajeleng kedakana mungguh jabat. Nyaho-nyaho geus aya di hareupeun si Jaka Sagara jeung Mang Utun. Basa nyaho anu datang, si Jaka Sagara jeung Mang Utun teh mane curinga. Atuh anu keur jongjon ngobrol teh jadi kandeg. Sanyana si Jaka teh ti tadi geus bisa ngarasakeun kadatangan tilu urang jalma. Si Jaka sakedapan mah teu beuseukeut ka si Nini Marandi. Anu nangentung bari panonna teh merong. Kawas mau ngerek ngincar mangsa we seukeut naker. Kadenge si Nini teh pok tumanya ka si Jaka Sagara. Nah maneh nu ngaran si Jaka Sagara teh? Enya teh salah. Uing si Jaka Sagara. Nah Nini teh Nini Maranti ieu teh jurig anu ngageugeuh di ieu leuweung alas cakra. Kurang ajar si aing mah lain jurig deuleu. Atuh dabonganna we mani ngareurewas. Mani kaget Nini. Narek naon ini datang ka dieu teh? Aing datang ka dieu teh. Rek tu banyak kasia deuleu sia bule. Nah bener sia teh boga pasualan jeung incu aing si Sukmara. Enya bener teh salah Nini. Uing teh keur neangan si Sukmara. Incu Nini teh geus nyieun tina kalaku kejahatan. Geus nyalahgunakeun elmuna. Nyamarkeun paningali batur. Laju geus ngagadapah kahormatan awewe. Nya geus numpakan awewe bari jeung nempuhkeun ka batur. Tah kitu Nini. Jadi incu Nini teh jahat. Sapirakus ya. Incu aing yeun tina laku kejahatan sarupa kitu. Deuleu aing mah teu percaya. Montong akon-akon sia kurang ajar. Ih, uing mah teu akon-akon. Kapanan geus sidik kajahatanana aya buktina aya korbana. Uing sorangan nyaksian ka pergo. Tah si Sukmara teh ngarupakeun urang lembur. Nya eta nu samemehna teh parantos ngagadabah Nyi Asih wanoja urang lembur nepikeun kareuneuh. Atuh eta lalaki anu disarupakeun teh jadi katempuhan. Tah kitu Nini. Basa ngadenge katarangan sarupa kitu si Nini Maranti teh mani ngahuleung. Nah bener kitu cenah incuna teh geus milampah pagawean jahat. Sakanyahona mah incuna teh janji moal arek nyalahgunakeun elmuna. Aing mah can ngecaya deuleu lamun si Sukmara geus nyieun tindak laku kejahatan. Lantaran geus janji ka aing moal arek nyalahgunakeun elmuna sia. Ya teu langkung atuh ari teu percaya mah. Jelas incu Nini teh geus milampah pagawean jahat Nini. Beusi teu percaya, pek we pariksa tanyakeun ka urang lembur anu geus jadi korbana. Pokona mah aing moal percaya.
Kukitu na lamun siap oga pasualan jeung incun ini. Ngandung harti urusan oge jeung aing sia. Nah kalah melaan anu jahat ari nini. Lanjatnya si Sukmara teh incun ini. Ari jahat mah ulah arek dibelaan. Anggur mah pulihkeun kasadaranana. Sina balik pikir ngeureunkeun tindak laku kajahatanana. Dikitukeun teh sikap Sinini teh ngadadak jadi robah. Katem boga udah ngamarana. Teu narima kana caritaan si Jaka Sagarana cenah aya budak kamari sore. Bet kelu matahan sagarupa. Sorot panonang hampur hurung nyidam amarah anu teu kawadahan. Atuh teu loba caturi laju wae narajang ka si Jaka Sagara. Gajeleng seak narajang. Dina kecepatan gerak anu pohara lamun seuk jago biasa mah geus pasti bakal kapalingan gerak atuh moal bisa ngimbangan panarajang musuhna. Pereup Sinini teh nyuruwuk arek ngagedoa kana dadari kat ku si Jaka teh ditada geduk deus. Dua pereup diadu panggieung duana teh ngapanggieung ka tukang mundur ka kadorong ka kekuatan masing-masing. Nini Maranti teh maneh ngaranjuk kaget teh lah geuning cenah eta si bule si Jaka Sagara teh boga tenaga anu kacida pedasna. Bari karasa pereup teh manilinu pigeulangna asa komber. Halah. Teteh lah ieu bangkeluk si bule teh. Boga tenaga anu kacida pedasna. Lain jalma sambarangan. Tapi keun aing beuki panasaran. Alah sia. Kurang ajar. Ayo. Orang teruskeun ditarung sia. Sok Nini. Ari rak ngajaknya sang mah. Nah ari Nini kalah ka ngambek ka Uing. Uing mah justru arek nyadarkeun incun Nini. Ulah nepi ka terus-terusan nincak dina jalan anu salah. Nyieun laku kajahatan. Si Nini anu beuki panasaran kawas ayangnya nepi ka mana cenah kahebatan si Jaka Sagara teh. Kukituna laju ngakibekeun awakna cangelek. Kiwari mah jadi robah wujudna teh jadi maung lodaya anu kacida gedena soran lagi lain sora Sinini. Tapi sora maung anu ngagerem. Mang Utun anu lalajo kaget nempo Sinini jadi maung teh. Alah. Nah teh aheng kieu Sinini robah jadi maung segala rupa. Aduh. Arek ngarekep si Jaka alak. Palang siang si Jaka cilaka ye. Mang Utun jadi salempang ku kesalamatan si Jaka Sagara. Katem pemaung lodaya teh taki-taki arek narajang. Si Jaka Sagara mireungeuh musuhna geus salin wujud. Mimitina mah nya kaget lantaran musuhna teh katempo sababaraha detik mah rupa maung we anu pikasieun. Ngan bae kapanan si Jaka teh tu alain jalma samaneh. Mata batinna teh geus kalatih pon kitu dinyekel awi raja tirata. Jadi hanteu kapangaruhan ku elmuna Sinini. Kapeung-kapeung katempo jika wujud maung, kapeung-kapeung jika wujud di sini nih. Kiajeleng maung lodaya teh narajang rek ngarontok. Si Jaka Sagara ngagunakeun ajian Raja Lamak Sagara. Wus aya kekuatan cai laut nadah panarajang hawati Sumabar. Jadi aya salju anu mapak kadatangan eta maung. Jengkang maung teh jadi ngajengkang atuh bari jeung katempo ngagibrik. Ararasakeun hawati anu nyaliadakan sakujur badan. Si Jaka Sagara anu nyaksian eta kejadian bisa jelas. Sakapeung katingali ciri maung anu katawas anu katirisan sakapeung wujud Sinini anu akibrig. Sedengkeun ari katingali ku Mang Utun jeung kadua murid di Sinini Maranti mah katempoe maung anu gagauran. Kawas anu encan wakadaekeun dina raja. Sok sia maju deui Nini. Ulah kalah ngagibrig gitu. Nah kunaon atuh Nini teh katirisan. Halah. Halo. Tiris kurang ajar. Ilmuna nahaun deuleu. Rasakeun sia euy. Si Nini teh masih keneh panasaran acan kapok laju ngagibegeun awakna. Bari ngusirkeun kekuatan hawa panas. Kayeuna mah teh karasa ngagibrig teuing laju ngagajeleng narajang ka si Jaka Sagara. Gentak si Jaka teh ngebutkeun di dampaleunna wus. Kekuatan hawati teh sumebar saju mapak dewe kedatangan awak lodaya anu rek ngagabruk. Balu karena kibari mapuara eta awak lodaya atawak Sinini Maranti teh nepikeun ngajengkang atuh kedebut. Tumiba maring lemah bari katingali ose-osehan bari ngagibri kawas anu panas tiris. Alah.
Aduh, alah, alah, nah, ilmu naon ieu teh. Aduh, teu kuat. Ayo atuh tiris. Kunaon ari sini nih kalah ka oseh-osehan bari eueuh. Kunaon nih? Tiris. Alah, kurang simutan atuh. Teteh lah sia teh hebat jaga sagara. Aduh, aing rumasa teteh leh jajaten. Alah, gancang cageurkeun ini. Aduh, ieu teu kuat. Aduh. Eueuh. Jadi nini teh hayang diubaran beureunya. Nah, atuh ari nini bet maksakeun ngabelaan anu salah. Heug atuh ku uing bakal didamangkeun ya, bade dilandongan. Sakedap nini. Antuk nama si Nini Maranti teh kudu ngakui kana kahebatan si Jaka Sagara. Ngaku geus teter eleh jajaten malahan menta hayang diubaran. Laju we si Jaka Sagara teh ngadeuketan ka si Nini geus kitu mah dampalengeunna teh diantelekeun kana dampal suku si Nini Maranti. Bari mapatkeun ajian ngaluarkeun hawa panas. Sabada hawa panas nyaliara kana sakujur awak si Nini. Katingali ayeuna mah si Nini teh geus henteu kapurusan. Kumaha nini? Geus haneut ayeuna mah awak teh. Nya geus cager ayeuna mah. Nuhun, nini geus diubaran ku maneh Jaka Sagara. Teteh geuning maneh teh lain jalma jahat. Nya uing mah lain jalma jahat. Uing mah anu sok ngabelaan jalma anu diganggu digunasika ku jalma jahat. Boga pasualan jeung incu nini oge lantaran nya eta incu nini teh geus nyieun tindak laku kejahatan. Uing mah arek nyadarkeun we, arek ngabelaan urang lembur. Si Nini Maranti teh jung cengkat ketingali ayeuna mah paromana ge henteu ngemu amarah. Katempo paromana teh kiwari mah kawas anu era ku si Jaka Sagara teh. Teu sangka incu nini teh geus nyalahgunakeun elmuna. Keke dari ujang teh murid saha tuh? Hah? Guru uing mah Ki Sariban jeung Nyi Roro Kidul. Basa disebutkeun eta dua ngaran si Nini Maranti teh mani kerung atuh. Kaget nu lain dikeun paingan cenah elmuna si Jaka Sagara teh sakitu luar biasana. Degening guruna teh lain sambarangan. Lamun cacak-cacak jago biasa mah nyang hareupan ilmu malih warni malih rupana si Nini teh acan tangtu bisa ngungkulan. Kapanan elmuna teh geus tepi kana puncak kahebatanana. Bisa malih warni malih rupa jadi naon bae. Paningali musuh teh bakal kasamarekeun, pon kitu deui si Nini anu geus ngarupakeun naon bae teh bakal boga kamampuan anu luar biasa. Lamun jadi maung jika maung, lamun jika jelema anu gagah jadi gagah, pon kitu deui jadi rupa-rupa anu disarupakeun hana. Ngan bae cenah eta si Jaka Sagara mah henteu katipu, henteu kapangaruhan, jeung boga kakuatan anu luar biasa. Nepikeun ku sakeperakan oge, Nini Maranti teh geus namru teu walakaya. Kunaon nini kalah ka ngahuleung? Paingan atuh. Maneh sakitu hebat sakitu luar biasa na ari guru maneh Ki Sariban jeung Kangjeng Ratu Kidul mah. Nini kudu ngaku kana kahebatan maneh Jaka Sagara. Hampura nini teh geus melaan incu nini anu salah. Geus sakuduna disadarkeun eta si Sukmara teh. Nya nuhun we lamun maneh boga maksud pikeun nyadarkeun incu nini. Ngan panuhun ulah nepikeun ka dicelakakeun we eta si Sukmara teh. Nya nini keun ku uing bakal diwarah bakal disadarkeun. Uing teu boga niatan pikeun ngabinasa. Tapi nah atuh eta incu nini teh nya bet lancalinci luncat mulang udar tina tali gadang. Bet geus janji moal nyalahgunakeun elmuna. Kiwari jadi disalahgunakeun nyieun tindak laku kajahatan. Puguh ge nini oge heran ieu teh. Nah si Sukmara jadi kitu. Ngan nini mah boga sangkaan boa-boa. Dina neuleuman ilmu malih warna malih rupa teh aya nu salah. Aya nu salah kumaha kitu nini? Nya lantaran teu gampang pikeun ngayakinkeun ilmu malih warni malih rupa nepikeun kana puncakna teh kudu ngaliwatan tapa heula. Ngan bae dina sajeroning tapa teh lamun nepikeun ka kaganggu atawa digoda ku kakuatan gaib anu matak ngajarumuskeun.
Tang tuh bakal nyilakakeun, bakal mawakan kejahatan. Bisa jadi incun ini teh geus gagal dina ngayakinkeun ilmu malih warni malih rupa anu sanyana. Jadi kapangaruhan ku kekuatan gaib anu ngajurumuskeun. Kitu Nini. Tah kitu Jaka. Teu salah. Wayahna lamun panggih jeung si Sukmara. Gancang geura sadarkeun, cageurkeun. Ulah nepikeun ka nyieun tina kalaku kajahatan. Nya heuglah Nini. Uing bakal ditarekahan nepikeun ka incun teh balik deui kana jalan anu lempeng. Mudah-mudahan we atuh. Pokona mah lamun geus bisa nyageurkeun oge ngubaran si Sukmara. Kita balik we ka leuweung alas cakra kitu. Nya heug Nini. Mudah-mudahan we uing teh gancang manggihan si Sukmara. Gancang bisa nyageurkeun, nyadarkeun incun ini. Singkatna carita geus kitu mah Nini Maranti teh pamitan we bade ngajakan kedua muridna arek baralik deui ka leuweung alas cakra. Si Jaka Sagara jeung Mang Utun sakedapan mah ukur merhatikeun we kanu tiluan nu laleumpang ngasruk-asrukan arasup deui ka jero leuweung. Tekung sila Mang Utun tepok tumanya ka si Jaka Sagara kawas anu panasaran naon rupa nu geus kajadian. Jadi kumaha jang ieu teh? Eta si Nini Maranti teh bet ngaleos balik deui ka leuweung. Nya Mang, si Nini Maranti geus ngaku kana kasalahanana. Tadi bet ngabelaan incuna anu geus salah. Tetela anu keur deteangan ku urang teh ngaranna teh si Sukmara. Nya eta incuna si Nini. Paingan atuh kitu mah lantaran ku Mang tadi kasaksian. Eta Nini Maranti teh bisa ngarbah wujud. Jadi maung sagarupa jang. Terus terang Mang geus soak. Sieun inggis ujang teh dikarekep. Untung wae ujang teh bisa ngungkulan nepikeun ka eta maung teh kabulusan. Nya Mang, si Nini teh boga ilmu malih warni malih rupa kawas si Sukmara. Ngan bae anu dipimilik ku si Nini mah leuwih hebat. Uing oge ampir-ampiran katipu kasamaran tinggal. Tah, eta si Sukmara teh anu sarua boga ilmu malih warni malih rupa geus nyalahgunakeun elmuna. Tapi cek si Nini teh cenah bisa jadi lantaran hante bisa neuleuman sapinuhna eta ilmu alias geus gagal kagoda dina waktu ngayakinkeun eta ilmuna. Kumajang. Jadi eta si Sukmara teh bisa jadi geus aya nu salah dina ngayakinkeun eta ilmuna. Nya kitu bener Mang. Eta si Sukmara teh bisa jadi kapangaruhan ku kekuatan gaib anu ngajerumuskeun nitah kana kajahatan. Da kapanan cek si Nini mah incuna teh geus janji moal arek nyalahgunakeun elmuna jeung deui lain jalma jahat cenah Mang. Oh kitu jang. Pama kitu mah bisa jadi eta si Sukmara teh aya dina pangaruh kekuatan gaib anu mangaruhan kana pikiran jeung tina kelakuna. Atuh kudu gancang dieureunkeun kejahatan eta jang. Bisi ngabahayakeun pikeun jalma loba. Nya kudu gancang kapanggih jeung dikarunya bisi matak cilaka pikeun si Sukmara na Mang. Ayo urang teruskeun lampah, urang teangan si Sukmara. Cek si Jaka laju we ngajakan neruskeun lampah. Atuh Mang Utun jeung si Jaka teh kiwari mah naringgalekeun sisi leuweung alas cakra. Arek neangan si Sukmara we kudu sagancangna kapanggih, kudu sagancangna diubaran, kudu sagancangna disadarkeun. Tuna lampahan si Jaka Sagara jeung Mang Utun anu naruskeun lampah rek neangan si Sukmara. Ayeuna mah urang caturkeun deui si Jamros jeung Ki Ragapati anu keur neangan si Jaka Sagara teh. Ngalang-langan we ka ngalamur ditatanyakeun. Ngan bae sakitu ditatanyakeun oge aya anu ngabejakeun mah. Ngan bae acan kasusut tapak lacakna. Basa ngaliwat ka salah saji lembur kayan teh geus peuting.
Masa kerjongjon lempang dua nanti meni curingan. Lantaran ketempo aya nu ngacuringgang keluar ti salah saiji imah. Hari eta anu ngacuringgang ternyata saurang lalaki anu pakuritatana bulewe barang disidikeun tetela geuning cenah si Jaka Sagara. Kuku we atuh dua nanti meni bunga laju ngagajeleng ngahadang ngahalangan jalan. Nah itu si Jamros, si Jaka Sagara teh euy. Allah, bener Kang. Hahaha, kapanggih oge geuning eta si Jaka Sagara teh. Natas naonnya keluar ti jeri mah, tapi nah geuning sorangan. Kapan hari si Utun? Ya duka toing deuleuh. Lamun eta si Jaka Sagara hayu euy, urang hadang. Hahaha, beunang oge sia. Atuh kira kapati jeung si Jamros pating corelat kiwari teh geus ngahadang halangan jalan. Ugu we atuh dihadang teh manehna ngarasa kaget laju pok tumanya. Nanaonan sia bet ngahadang halangan jalan? Saha maraneh teh? Hei, Jaka Sagara. Nah sia geus poho ka dewek. Dewek teh si Jamros deuleu. Nah di sia geus pikun euy. Dewek sadele ieu neneangan maneh. Tah ieu deuleu. Kiragapati lanceuk dewek anu bakal balitungan males ka nyeri. Saha? Jamros, uing mah teu wawuh ka maneh. Alik montong ngahalangan jalan sia. Ae pura-pura poho ka dewek. Hei, Jaka Sagara. Sia kudu narima kana wawalesna deuleu. Aing can sudi rasa ningati lamun can nempo sia kojor. Begituna peuting ayeuna bakal jadi peuting padungtungan. Kang Ragapati anu bakal nindak maneh sia Jaka Sagara. Aing mah teu boga urusan jeung maraneh. Alik sia nyingkah montong ngahalangan deuleu. Urang ajar sia Jaka Sagara. Montong pura-pura po. Kana naon rupa nenggus dipilampah ku maneh. Kadi aing nyaeta si Jamros. Nah sia teh sieun deuleu. Jangarewan aing si Ragapati anu bakal maragadekeun nyawa sia. Aneh eta si Jaka Sagara anu katempo ku si Jamros jeung Ki Ragapati teh kawas anu teu wawuheun. Sanyana mah si Jamros sajeroning hatena mangarasa kaget. Nah cenah si Jaka Sagara teh bener-bener kawas anu teu wawuheun ka dirina. Ai, nakunaon si Jaka Sagara teh? Ka aing kawas anu teu wawuheun. Nya bener-bener gelo gitu. Tapi keun wae lah. No penting mah si Jaka Sagara peuting ayeuna kudu dikojoran. Nya bener. Mudah-mudahan we Ki Ragapati sagancangna bisa ngojoran si Jaka Sagara. Kitu cenah cekeran tas hati si Jamros teh laju we atuh. Ngahayo-hayo ka Ki Ragapati pikeun sagancangan inak si Jaka Sagara. Corelat kia jeleng. Ki Ragapati teh narajang ka si Jaka Sagara. Tapi si Jaka Sagara teh kawas embung ngaladenan laju we ngacorelat kabur lumbat. Samalah matak aneh atuh lantaran jirim si Jaka Sagara teh geus robah jadi mau nganu ngapalesat lumpat kukurubutan kanu bala. Ki Ragapati jeung si Jamros laju ngudag ngan edas nu lumpat teh henteu bisa kasusut dukating ka mana leosna. Ya, urang ajar si Jaka Sagara teh kalaka lumpat geuning si Jamros. Teteh ala geuningan sionon euy. Allah, nya. Nah, si walak teh kalah kalumbat. Jeung aneh, robah jadi maung sagarupanya Ki. Tapi orang teh angan we Ki lah. Pokona mah engke mah kudu beunang. Ulah nepikeun ka lolos. Keun we engke urang teh angan deui. Ayeuna mah urang milu monok we di lemur. Kapan kayaan teh geus peuting. Jeung deui waktuna beak. Euleuh waktosna cenah parantos teh kapan. Sageula urang tunda jajara carita Jaka Sagara si anak laut dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Mang nganuhunkeun tina sadaya perhatosanana, hapuntenna tina sadaya kakiranganana. Mang saeunan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.